Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaring syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, margi ku rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa patepang rararay dina raraya silaturahmi ieu kalayan kawilujengan. Teu hilap salawat sinaring salam mugi salamina muncul ngagolontor ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat Kang Dedi Mulyadi jeung wargi Cirebon sadayana, dina kesempatan ieu sim kuring hoyong ngadugikeun perkawis anu kacida pentingna pikeun urang salaku urang Sunda nyaeta ngamumule budaya Sunda ti zaman modern. Urang sadaya terang zaman ayeuna teh zaman teknologi, sagala rupi hal di luar negara gampil pisan asupna kana kahirupan urang ngaliwatan gadget atawa internet. Budaya dengan gaya hirup urang kulon tapi ka basa dengan geus jadi hal anu dianggap leuwih keren ku barudak ngana ayeuna. Nanging naha urang sadar lamun urang pelit ku cai caah zaman lila-lila jadi diri urang salaku urang Sunda bakal leungit. Basa Sunda geus mimiti jeung jarang dipake ku barudak sakola. Kesenian Sunda saperti kacapi, suling atawa jaipongan geus eleh ku musik modern. Tata krama atawa sopan santun anu jadi ciri khas urang Sunda geus mimiti luntur. Hadirin anu mulya, ngamumule budaya teh lain hartina urang kudu katinggalan zaman atawa anti kana kamajuan. Sabalikna urang kudu pinter ngamangpaatkeun zaman pikeun nembangkeun yen budaya teh luhur ajeuna. Aya sabaraha langkah basajan anu tiasa ku urang dilakukeun. 1. Gunakan bahasa Sunda. 2. Wanohkeun kasanian Sunda ka generasi ngora ngaliwatan media sosial atawa kegiatan di sakola. Terapkan adab Sunda nyaeta somea, handap asor, serta silih asah, silih asih, dan silih asuh. Satacan simkuring mungkas ieu biantara. Hayu urang ngemut kana babasan, kajaga budayana hurib bangsana. Lamun budaya dijaga, maka rakyatna bakal boga harga diri jeung martabat anu luhur. Mugi-mugi urang sadaya kalebet jalmi anu cinta sarta reus kana budaya sorangan. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur. Hapunten bilih aya basa anu kirang marenah atanapi cariosan anu teu parantos luyu dina mana. Pantun 1. Nitiwanca nu mustari. Cakep. Ningali jalma nu somea. Lamun hayang boga diri, tata krama ulah rebah. Pantun 2. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.